Sawah teh meuni bala geuning euy. Pagawe heula kitu ah. Saung ah. Lain tu ada deui Kang digawe teh atuh. Juragan ngantosan saurang deui teh sejalmi deui teh. Masih kena anjing kene itu udah tiris abdina ge. Saha namina Kang? Jalmina teh? Anu itu mangpus gini juragan. Anu orang Cibogo. Kumaha Kang? Ni telat atuh digawe teh. Kayang. Ye hapun Tan Juragan tadi teh urang tes nganter heula murang kali. Oh, mangpus menilila. Urang digawe teh tadi diusuk kene di dio. Urang tanyakeun heula ka Juragan. Juragan. Tugas abdi sareng mangpus naon Juragan? Tah, jadi kieu nya. Tugas Abah mah jebutan jukut di dieu. Empus ka ditu ngalakai nya. Kumaha? Aduh. Kumahanya Juragan? Kumaha naonna? Abdi teh tiasa kasbon heula. Hoyong sabaraha atuh kasbon sok? Ya, geus 200 malah. Oh, gampang ke sore lah. Ya. Aya mah digawe heula. Priogina ayeuna teh Encan ge digawe ka kasbon. Tah, aya wayahna nya. Empus sabagian ngalakai ka ditu kanu bala. Abah mah ditanya butan jukut di dieu nya. Keun kasbon mah tenang aya ya duit mah 200 mah nya. Siap Juragan. Padah ieu teh abdi butuh artos heula euy kanggo mese rokok ka ditu ka warung heula. Mohon Juragan abdi teh can tuang di bumi teh. Bade mese sangu kadinya ka warung. Aduh meni lalangsak kitu bah karunya nya. Aya 200 mah lah. Nya, cing ieu. Tah, ieu bahnya. Jung ka ditu meuli dengan sangu heula bising can Abah can tuang malah. Ya, mohon Juragan. Heeh, sok. Mangga. Siap. Ye nya Juragan atuh abdi ge bade ka warung heula meser heula rokok. Heeh, Jung, barang sakalian jeung si Abah tah. Nya mangga Juragan. Bah, alon daguan. Dibere duit henteu tadi? Dibere 400. 400? Urang kabur mah heu. Kabur? Heeh. Ayo atuh keun bae tong digawe. Tunda dengungan koret tuh kitu. Warah Ya. Ayo kabur we ka ditu. Yuk. Nya ka mana pagawe ieu geus setengah jam ka dieu euy. Menilila ka warung oge beut eta deuk depan dihareup nya. Alah nya ka mana atuh euy. Awas ke mun panggih ku aing siksa duaan tah. Sekian dan terima kasih bersama saya Bahan Debleng Dan saya Cep Ubrus. dan saya Jang Bontot. Dan saya Ampus. Dan saya Mang Sota. Semoga kalian terhibur.